Bismillahirrahmanirrahim wa qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal al-mashu 'alal hufain. Al-mashu ari ngusap 'alal hufaini kana sapatu dua. Ieu teh hukum ngusap sapatu dua dina nalika wudu. Ya bunayya hei anaking kasiron seringkali atawa kalolobaan anak mah talbasu ari perkara anu dipake ku anjeun fi qadamaika dina sampean anjeun hufaini tegasna sapatu anjeun jidaaini tegasna mah alas sapatu satiroini anu nutupan itu sapatu lima halil fardi kana tempat anggotana wudu nyaeta sampean fatajidu tamang kamanggihan naon al usubata kana kasulitan wal masyaqqata sinareng kana masyaqqah fi iha tina ngaleupaskeunana itu sapatu. Jadi terkadang urang teh dina hiji waktu rek ngalaksanakeun wudu sok hese muka sapatu. Tah ieu hukumna. Aya pasal anu ngamenangkeun wudu nalika make sapatu. Fi iha dina ngaleupaskeunana itu sapatu marratin iddatan dina bilangan anu berkali-kali. Terkadang berkali-kali urang kejadian hese muka sapatu namun erek wudu. Ligos rijlaini pikeun ngumbahna kana sapatu ma'al ka'baini sarta memuncanganana ligos rijlaini dina nalika ngumbah suku ma'al ka'baini sarta memuncanganana fil wudu'i dina wudu. Lidalika tah kulantaran kitu rohoso maka mere kamudahan. Sahara tegasna ngamenangkeun saha Allahu Gusti Allah. Laka ka anjeun antam saha kana yen ngusap anjeun ala hufaika kana sapatu anjeun. Jadi meunang ayeuna wudu urang ngusap kana sapatu lamun eta sapatu teh kongang atawa hese atawa tidak memungkinkan ayeuna urang wudu teu naon nalika keur wudu hese muka sapatu atawa beakeun waktu lamun misalkan urang rek wudu heula lamun kudu muka sapatu. Badalan halna jadi gaganti itu mashu min ghuslir rijlaika kana ngumbah sampean anjeun. Ieu teh kantos kajadian dina hiji mangsa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktos Kangjeng Nabi rek netepan lohor imma saur ni sapalihna kaul mah rek netepan asar. Kangjeng Nabi nalika rek abdas seuseut kulantaran ngangge anggoan anu kandel Kangjeng Nabi degikeun ka kasulitan bade abdas ngumbah pananganna oge. Teras we singkat carita Kangjeng Nabi teh tiasa ngaleupaskeun anggoanana dibetot pananganna dikumbah nalika wudu nanging pas nalika kitu sahabat rek ngumbah kana sampeanana Nabi anu nganggo sapatu bade dibuka ku sahabat sapatuna Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi diwagel. Saur Kangjeng Nabi kumaha meunang wudu ngusap sapatu asal carana syaratna teh diantawisna nalika urang rek lamun urang wudu make sapatu samemeh urang make kana eta sapatu urangna kudu geus wudu heula. Kitu ke urang bahas dina syaratna hufain. Fal mashu maka anapun ari ngusap alal hufaini kana sapatu dua ruhsatun eta jadi ruhsah teh keringanan minallahi ta'ala ti Allah ta'ala fil wudu'i nalika wudu la fil gusli lain dina nalika adus. Eta redaksina tentang cara ngusap sapatu keganti dina ngumbah sampean jeung memuncanganana dina nalika wudu.
Ayeuna urang bahas syaratna naon wae ieu. Syurutul huffaini ari syaratna ngusap kana sapatu dua. Wa yustarotu mangka disyaratkeun fil huffaini dina ngusap sapatu dua eta arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Jadi aya opat syarat urang menang ngusap sapatu dina nalika wudu. Al awwalu nomor kahijina ayyakuna kudu kabuktian itu hufain itu sapatu tohiroini eta anu suci duanana. Jadi ulah najis, ulah kadatangan ku najis. Asani jeung nomor kaduana eta ayyakuna kudu kabuktian itu hufain sofitaini bahana itu sapatu eta kasifaini anu kandel. Jadi kudu bukti eta sapatu teh bahana kandel. Nah make kudu kandel bihaisu yumkinu supaya kongang supaya mungkin karena arah-arah mungkin naon tatabuul masi pikeun tuluy-tuluyan dipake tatabuul masi pikeun tuluy-tuluyan dipake alaihima itu sapatu. Syarat nomor kadua teh kudu kabuktian sapatuna teh anu bahana kuat, anu kandel, anu awet. Ulah sampekeun ka dipake hufain masul hufain ku urang heg isuk pagetona kalah jebol. Tah eta mah teu meunang dipake soh wudu. Jadi anu meunang soteh sapatu-sapatu anu bahana kuat sapertikeun tentara dina medan peperangan. Riweuh ayeuna tentara rek wudu kudu muka heula sapatu. Wah kaburu ditembak manten atuh ku musuh. Jadi syarat teh kudu sapatuna anu awet, anu kandel. Teruskeun. Asalisu nomor katiluna syaratna teh eta ayyakuna kudu kabuktian itu hufain itu sapatu satiroini anu nutupan. Tah. Nomor katiluna syaratna sapatuna teh kudu nutupan lil qadamaini kana dua sampean. Dua sampean kudu katutupan ku eta sapatu ma'al ka'baini sarta mumuncanganana. Atuh berarti teu sah lamun ayeuna sapatuna di handapeun mumuncangan. Da syaratna teh kudu sapatu-sapatu anu nutupan mumuncangan sapertikeun sapatu PDL, sepatu ka gunung, sepatu-sepatu jang kaleuweung, sepatu bot tah meunang. Keur di sawah ayeuna make sepatu bot rek kudu hese keresekan saku-sukuna tah meunang. Asal syaratna tadi nu opat dia kudu kacumponan. Arabi'u nomor kaopatna aliya bada kayen ngamimitian anjeun. Ayyabda ayeun kudu ngamimitian anjeun al-lubsahu makana makana itu sapatu. Kudu kabuktian anjeun ngamimitian makana itu sapatu teh ba'da ikmali sabada nyampurnakeun anjeun goslir rijlaini dina nalika ngumbah sampean keur wudu. Jadi kade sok salah ngahartoskeun. Jadi meunangna soteh ayeuna urang ngusap sapatu dina nalika wudu teh syarat nu kaopat kudu kacumponan. Maksud ngumbah suku diri teh lain kokocok kungkul. Tapi lamun urang rek bermaksud ka waktu dina waktu anu kahareupna rek make sapatu tuluy-tuluyan, tuluy urang rek bermaksud deui nalika wudu urang rek ngusap sapatu, maka atuh memeh make sapatuna urang kudu keur kaayaan suci heula ku cara naon? Micieun hadas leutik jeung hadas gede. Utamina hadas leutik nyaeta kudu ngalaksanakeun heula naon? Wudu kitu. Eta syaratna tah. Teruskeun. Muddatu jawazil mashi ari waktu muddatu ari waktu naon jawazil mashi dimeunangkeunana ngusap kana hufain kana sapatu. Tah ieu waktu-waktu nu dimeunangkeunana ieu. Al muddatu ari waktu allati anu yajuzu dimeunangkeun itu lati
Al-mashu kana ngusap alal hufaini kana sapatu dua. Fiha eta tetep dina itu waktu. Naon yaumun ari sapoe walailatun jeung sapeuting. Nomor kahijina waktu nu meunang make na ngusap urang kana sapatu nalika wudu teh nyaeta sapoe sapeuting. Jadi masa berlaku na ngusap sapatu teh sapoe sapeuting pikeun saha? Lil mukimi pikeun jalma anu cicing, anu mukim fi baladihi di lemburna. Pikeun jalma-jalma anu cicing di lembur teu angkat-angkatan ka kota, teu init-initan ka luar negeri. Maka batas maksimal waktuna meunang make sapatu dina wudu teh ngan saukur sapoe sapeuting. Sabadana kitu nya wayahna kudu dibuka eta sapatu. Isukna lamun arek kitu deui nya wudu deui pake deui meunang deui sapoe sapeuting. Tuluykeun wa salasatu ayyamin jeung 3 pirang-pirang poe. Tah aya deui nu tadi mah sapoe sapeuting pikeun jalma anu mukim, anu cicing di lembur. Ayeuna mah wa salasatu ayyamin 3 poe bila yaliha jeung peutingna berarti nu ayeuna mah 3 poe 3 peuting meunang dipake eta sapatu ari teu bau kaos kaki mah. Lil musafiri pikeun jalma anu musafir, anu jalma anu angkat-angkatan ngan pimanaeun di urang mah nya. Boro-boro make sapatu 3 poe 3 peuting balik sakola we ateul da kareunang teu muka sapatu teh kapanan. Pikeun jalma anu mukim cicing di lembur teu ka mana-mana mah batas maksimalna teh sapoe sapeuting sapertikeun karyawan, pagawe nu gawena di kebon, di gunung tah meunang sapoe sapeutingeun. Batas maksimal teh ngan lamun jeung anu angkat-angkatan ka luar kota, ka luar pulau, ka luar negeri meunang tah teu dibuka sapatuna nalika wudu 3 poe 3 peuting. Watu sabu jeung narima diitung naon al-muddatu itu waktu na meunang ngusap. Ibtidaan eta dina nalika ngamimitian anjeun min awali hadasin ti mimiti datang hadas ba'da lubsil hufaini sabada make anjeun kana sapatu. Jadi misalkeun ayeuna mimiti make sapatu jam 7 peut beurang. Isuk-isuk urang geus naon geus make sapatu rek indit ka kebon, rek indit ka sakola, rek indit ka kantor, bari kaayaan urang wudu heula, bari tujuan ke urang rek lamun wudu cukup ku ngusap sapatu. Maka waktu na berlaku urang meunang wudu na make ngusap sapatu teh nalika misalkeun jam 7 urang make sapatu bari geus kaayaan wudu suci sampeanana. Tah tiba-tiba jam 10 urang kahampangan miceun teh mah atawa hitut mah atawa kahampangan mah. Tah maka jam 10 eta mulai berlaku na urang meunang wudu make ngumbah ngusap sapatu. Jadi berarti mulai teh mimiti jam 10 isuk-isuk berakhirna engke dina jam 10 isuk-isuk deui kitu. Beres tah waktu-waktu anu meunang dipake pikeun ngusap sapatu. Teruskeun salit deui. Mubtilatul mashi jeung ari perkara anu matak ngabatalkeun al mashi kana ngusapna sapatu. Wa yabtulu tah narima batal naon al mashu itu ngusap sapatu teh bisalasati asya'a ku 3 pirang-pirang perkara. Aya 3 cenah nu matak ngabatalkeunna teh mana? Al-awwalu nomor kahijina eta khal'ul hufaini ngalaan kana sapatuna. Tah acan oge sapoe sapeuting ceuk tadi ge jam 7 urang make sapatu batal wuduna jam 10 lohor memeh lohor geus ateul urang teh hayang naon teh mah hayang kekedengan mah atawa hayang ka tempat anu memang ulah make sapatu. Nya kapaksa we urang teh muka sapatu, maka lamun eta sapatu geus diudar batal ayeuna urang meunangna pikeun make sapatu. Wayahna we lamun urang rek salat lohor wayahna eta mah salat lohorna kudu wudu sampurna naon teu bisa make sapatu. Asani nomor kaduana eta inqidaul muddati
kusabab beak masana meunang make sapatu geus paratah waktuna. Parat kumaha lamun cek tadi jalma nu mukim geus tumiba kana waktu 24 jam, lamun pikeun jalma anu musafir geus tumiba kana waktu 48 tambah 24 deui berarti 32 jam. 60 jam. 24 tambah 12, 24 tambah 24 pokona sakitulah. 3 poe 3 peuting. Asalisu nomor katiluna eta hudusun. Ayana hadas, datang hadas. Hadas nu mana? Ma tegasna eta hadas yujibu anu ngawajibkeun itu si hadas al gusla kana adus. Keluar mani, head, nipas jeung sajabana anu ngawajibkeun kana adus maka wayahna urang kudu geus batal eta mah. Kudu adus heula. Kecuali lamun hadas-hadasna hadas-hadas anu leutik sapertikeun tadi kahampangan eta mah teu matak batal. Tah justru hitungan waktu pertama dihitung teh lamun urang geus datang hadas leutik. Ngan lamun datang hadas gede can naon nalika urang keur make sapatu batal eta mah. Urangna wayahna kudu adus heula. Beres tah barang anu ngabatalkeun kana ngusap sapatu. Ayeuna hikmahna, hikmatul masih ari hikmahna ngusap kana sapatu alal hufaini kana sapatu. Mimma eta tetep tina pirang-pirang perkara la syakka anu teu mangmang deui pihi dina itu emak. Teu mangmang deui tidak diragukan lagi itu perkara. Anna dinana sanyana agama urang sadayana al-islama tegasna agama Islam. Eta dinun agama hanifun anu benar. Geus tidak diragukan lagi bahwasana agama Islam teh agama benar. Kade ulah aya bahasa agama anu paling benar. Lamun Islam agama paling benar berarti secara tidak langsung urang teh geus nganggap agama sejen teh benar. Berarti atuh kalimat anu paling terbaik, anu paling sae, anu paling pas dina ngabahasakeun agama Islam teh lain agama anu paling benar tapi agama anu benar. Da lamun urang nganggap agama Islam agama paling benar berarti agama sejen teh benar. Sapertikeun mana? Urang nganggap sabun ieu teh sabun anu paling hade, berarti sabun sejen ge naon? Alus ngan teu cocok jeung urang. Kitu. Dinun hanifun nyaeta agama anu benar la yukallifuna anu teu ngaberatkeun ka urang sadayana. Agama Islam teu pernah ngaberatkeun, teu pernah memaksakan dina nanaon, dina ibadah, dina kahirupan. Illa biqadri istitaatina anging kajaba ku saukuran kemampuan urang. Sok bayangkeun. Urang mah salat teu mampu nangtung bisa kemenang bari diuk, teu mampu bari diuk bisa bari nyangigir, bisa bari nyangkere. Teu mampu bari nyangkere bisa bari nangkarak, teu mampu nangkarak mampu kudu bisa menang bisa bari nangkuban, teu mampu nangkuban bisa ku kiceu panon, teu mampu ngiceu panonna cukup ku kereteg hate. Nah kan kitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama Islam mah Allah mah teu pernah ngaberatkeun, teu pernah nguji ka hambana dina sagala hal rek dina ibadah rek dina kahirupan kecuali batas mampuna urang. Fa idza labisna maka di mana-mana make urang sadayana fi qadamaina kana dina sampean urang hufaini kana sapatu wajadna tuluy manggihan urang sadayana masyaqqatan kana masyakat kana karupek adimatan anu gede fi khal'ihima tina ngalaan itu sapatu kullama saban-saban perkara na tawadda urek nalika migawe wudu lidalika tah kulantaran kitu rohoso satul naon mere keringanan geus mere keringanan saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lana ka urang sadayana annam saha kana yen make urang sadayana
ala hufaina kana sapatu urang sadayana. Cek tadi sapatuna anu geus disyaratkeun. Badalan halna jadi gaganti itu ngusap sapatu teh min goslir rijlaini pikeun ngumbah sampean dua. Ma'al ka'baini sarta memuncangan duanana. Wa fi dalika tah kulantaran kitu minat tashili kulantaran kitu tah itu perkara teh eta minat tashili tina eta tetep minat tashili eta tetep tina keringanan. Itu ngusap sapatu nalika wudu teh mangrupakeun hiji keringanan malayakhfa anu teu diragukeun deui. Ieu mangrupikeun bukti agama Islam teh agama anu hanif. Ari hanif teh bener di dieu teh maksud bener teh lain saukur bener secara ieu tapi meungkeut jeung ngadeudeuhan gitu. Dina pada agama Islam teh agama anu plural, mengerti dalam setiap waktu dan keadaan. Komo dina bab fikih mah, matak dina bab fikih mah moal aya mutlak anu bener-bener mutlak sautuhna bener, moal aya nu salah sapenuhna salah. Eta dina fikih. Sebab bisa jadi matak geuningan kunaon di Arab mah ayeuna wudu teh paantel kulit batal di urang mah henteu. Wajar lamun di Arab mah paantel kulit teu batal da hese cai. Kabayang ayeuna keur tawaf ayeuna urang teh kabat naon paantel pagesrek kulit jeung batur anu keur tawaf deui heg batal. Sepakat saalam dunia kudu batal eta naon teh. Eta tawafna waas can kudu kaluar ti Masjidil Haram balik deui wudu. Kakarage tawaf 2 keliling geus batal deui rek iraha beresna. Tak hukumah berputar sakumaha berputarna elat jeung sabab. Sabab jeung musababna kumaha, kondisina kumaha kitu. Matak ulah bauan dina bab fikih mah itu cek itu mah kieu cek ieu mah kieu sadayana ge aya landasan jeung alasanana kitu. Mudah-mudahan sing aya manfaatna dina ieu pasal summa wallahu alam bissawab.